innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Seorang waliullah, seorang jelema anu suluk ibadah ka Gusti Allah tapi encan usul bae. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun ieu mun cara norekat mah norekat, tapi can dibere lazat ibadah teh can ngeunaheun ibadah. Panu dimaksud teh ngeunaheun. Hayang nyaho derajat urang luhur jeung teu luhur teh kudu nanya ka batur, mun dibacakeun hikamna merendanan sohor teh teu kudu, ieu mah deuleuh bae rarasaan urang ngeunaheun teu ibadah. Sakitu bae teu kudu dibacakeun hikamna. Nah, rarasaan urang teh giat teu ibadah. Lamun urang ketika ibadah giat, perasaan ngeunah, geus boga derajat. Henteu kudu nanya ka batur, henteu kudu hayang nyaho. Urang sorangan nu nyaho. Lamun urang giat ketika ngadenge suara azan teh hayang gegeraan ka masjid berjamaah. Ketika urang salat aya satu kenikmatan, udang si peuting teh nikmat ngarasakeun tahajud teh kudu nanya ka batur. Jawabanana bahwa urang boga derajat. Ketika urang di imam Allahu akbar ngadenge azan neuleuh jam. Asana cikeneh mah salat. Ieu geus so asar deui udak salah tah henteu tah sih. Tah ngomong kos kitu berarti kan geus letoy teh letoy. Enggak sawa derajat teh kos kitu garana. Tah haju bae geus. Ya di kamarana berjamaah bejakeun aing leuleus gitu. Nges, itu bukan derajat berarti dah. Aju sholat, Allahu Akbar. Naon anu aya di benak hati orang, didinya derajat orang. Ketika orang peuting hudang jam 2, lain haju tahajud tapi orang puyang. Dibere ku Allah, Allah nu mere tapi sababna makan urang, merendahareun pikiran, deuleu, denge eta kan sababna. Obrol-obrol. Henteu disteril ku urang. Anak henteu steril berarti kan hudang lagi leng. Urang nanya ka diri urang, kulon mana kulon? Kaler mana nyana sorangan teh jauh kaler kidul. Wah, ieu budak lamun harita, we perang pageulana ka tembaknya. Ayo teh jauh kaler kidul. Tak eta derajat urang datang ka mana? Henteu kudu dibacakeun. Boba jasa keterangan Tuan Syekh Abdul Qadir, Ibnu Athilah dan lain sebagainya. Tanya diri urang, giat henteu? Dia cenah kiai ngaji poe minggu mah jak kula giat. Deuk ngaji apa deuk nguduk? Tanya ka diri sia. Ye cenah kula deuk ngaji bohong sia, boga perjanjian. Ye emang aing teh nyaho. Ya HP-na gitu menang kanyahoan ku pamajikan goblok. Rahasia cak cenah ieu mah. Tah eta kan. Ieu tah. Hayu tanya ka diri urang. Nah, kuari aya deuk nyaritakeun tadi tah. Guguru toriko ke 10 tahun sugan aya geser henteu, sugan aya lazat, sugan aya nikmat ibadah henteu. Tasbih mah tasbih geus ganti sabaraha meureun. Sugan nu ieu atuh lain tasbihna. Kolbu ja tasbihna mah kitu-kitu keneh. Malah mah tinu leutik datang nu gede datang coba nu buada jasa. Ya berat bae saja tasbih teh datang ka pararga tasbih. Ya teu ngeunaheun gede bae. Ganti geus lain tasbih kayu geus kunaon ieu? Make tasbih paranting hitungan karung, trek. Ceknya mah tasbih meureun teh boy, paranting hitungan beas. Sat. Pake nasbih ku urang, kocrek. Kanyahoan ku urang Tanjung Priuk mah diseungseurikeun we. Tah paranting hitungan barang, 1 2 3. Oh iya, kurang pake nasbih, kocrek. Tah, ieu geus kudu ganti tasbih dan lain sebagainya can ngeunaheun keneh bae. Bebeja lah ka guruna abdi teh geus 10 tahun ieu teh norekat mencarak norekat tapi can dibere ngeunaheun tampiling ku guruna. Guru tarekat mah kos kitu mantak sahapi muridina jeung sahapi gurueunana tampiling jeger bae padahal mah guruna ngora muridna mah kolot kiai tampiling bae jeger. Ye pancen jeger deui. Aduh. Maksudnya kunaon? Apa urang ge lamun magahan budak ngaji. Haju teu bisa-bisa teh naon ngaranna? Nu teu bisa-bisa teh naon ngaranna? Belet. Teu bisa-bisa teh belet baca urang Garut, cek urang-urang.
sebel amat si budak tuh bisa-bisa kan kurang pakai pangitik cepret sia sebel jasa sia cepret torekat biasa ruah cenah kiai mah jager sia sebel amat sih zikir dan lu bener geus cek ini zikir terus bae kurang udah tangkap peak tas bae pargat tapi teh ngeunaheun kan ngeunaheun zikir teh lamun geus jadi mah norekat teh ngeunaheun ngan ngeunah eta mah kan teu bisa dicaritakeun ngeunaheun bae geus kasimpulan mah nikmat maca Quran ngeunaheun maca sholawat nikmat sebab mun cara nyambung mah nyambung frekuensina ngeunaheun tembus teh urang ge kan lamun masang wahweh tembus kan ngeunaheun tuh siapa seri jeung pemain kabeh tah ieu ngeunaheun tembus ieu teh daek tembus sia zarah ka kuburan anu laporan deui ka aing kitu torekat sebab daun kadang-kadang aya nasehat ti nu paeh teh kan bisa nganasehatan deh maknya cenah kiai nu paeh bisa nganasehatan Wahabi Muhammadiyah teu percayaan urang mah percaya coba ge jarah sia kitu cara sesuai jeung petunjuk guru menang saminggu laporan kumaha aya petunjuk hating tampiling deh ceker makanya kolot guruna mah ngora cak murid teh aing ieu lain dituduhkeun ditampili ih guru waduh parah cenah teu kuduna aing tuduhkeun kok ditampiling si aing tah mulai geus jana teh gerokeun kadi sia suzon ka aing hampura lain suzon ya nyahoun tah guru torekat mah kos kitu teh nyahoun segala ka aing segala nampilin segala siana nu bener ganti kuburan ganti jarah ka kuburan anu ada aing titah ka kuburan deui teh aing lain dituduhkeun titah jarah heran aing itu kos kitu tarekat zarah deui geus saminggu dirinya tanya deui aya alamat henteu aya tampiling jege geus nemah cak nya aing tampiling tah naon geus tah aing yang geus kolot paeh ditampiling aing Anis ya sakali ya zarah deui sia ka tu kitu Abdullah Salam Al-Basis nu kamari zarah di Maroko darah aduh zarah tah lamun zarah kadinya mah kudu mandi heula 7 kali minimal sekali dan 7 aya 7 sumur atawa di hujanan geus kitu bae teh mah waliullah kutub wali guruna Imam Abu Hasan Asyadzili langsung nyana zarah kadinya berarti kan ieu mah belah dieu si murid mah belah dieu aya Abdul Salam Al-Basis mah kan belah dieu tu guruna itu awanon Imam Asyadzili nyana zarah bebeja mama abdi teh ieu teh dititah ku guru abdi guruna mangora tapi na galak ieu lamun teu hasil deui bae abdi tampilingnya katilu kali berarti bebeja tanyana tah mari ngomong abdi zarah pertama tadi kudu dicaritakeun makam-makam nu kahiji kaduana mah padahal aya jarah ka anu saminggu tanya aya naon eueuh tampiling jarah kadua kali petunjuk ka anu tampiling ieu mah terakhir lamun ieu datang ka teu dibere deui ya meureunnan beheung eueuh bebeja langsung jana dirinya ziarah teh meujeunna sapeuting 2 ka 3 peuting aya sa alamat dibere tah istaiz billah min syarrid dunya istaqbalatska wastadbaratska nah aya alamat Masya Allah sakitu teh alamatna tah geus beres turunnya nanti gunung ngarenung istaiz billah ngalindung anjeun ka Allah min syarri dunya tina gorengna dunya istaqbalatska nu ngahareup ka anjeun wastadbar ka nu mundur ti anjeun wa anfaqtaha khalaqtaha anu ku anjeun dibikeun jeung nu ku anjeun diteundeun eta teh lindung ku anjeun ka Gusti Allah dunia teh goreng
Kadenekeun bae istaiz billah min syarri dunya istaqbalatska wastadbarat. Memeh datang ka guru nya ngabersihan heula perasaan. Oh iya berarti anu ngahalangan ka aing dunia. Gusti. Abdi teh ngalindung ka Gusti salila ieu mah abdi teh ngalindung ti setan bae a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ternyata horenganan dunia teh kudu ngalindung ka Gusti. A'udzubika ya Allah min syarri dunya istaqbalatni wastadbarat. Abdi ngalindung Gusti ka Gusti tina gorengna dunia anu ngaharep ka abdi, anu indi ti abdi, nu dibikeun ku abdi, nu aya di imah abdi. Gusti abdi ngalindung tina gorengna dunia. Bere abdi Gusti rasa teresep kana dunia, abdi berlindung ka Gusti. Moal waka ngaharep abdi ka guru, abdi besi ditampilin deui abdi. Lamun Gusti can mere ka abdi. Mulai nyana lantaran beneran tadina 10 tahun perjalananana aji mentana ka Gusti Allah tegah teuting tereh. Urang rek kuari bage. Coba ge tah. Coba ge eta nu tadi teh praktekkeun tengah peuting ya Allah ya Rabbi sakumaha anu dicaritakeun ku Kangjeng ku guru abdi pangajian abdi coba Gusti bere ulah resep kana dunia keur mah teu boga abdi teh Gusti. Atuh geus tiis makalna. Tinggal pemajikan bae kapan beki tiis bae na ngadoa. Emang ngadoa aku mah ulah resep kana dunia. Ai kula moal diurusan sapodo sia. Ye, Kak. Atuh kakak kuat ge ai kula. Ai anak kakak gede hulu ke. Sia bae nu ka pabrik aing mendeuk ibadah bae tah salah tah goblok tah salahna. Tol aingnya nanya kelantas bae di masjid ai pemajikan. Watu sagala dagang ieu dagang ieu. Salah eta kos kitu. Ulah noreka teh geus. Dagang. Aing can kuat dagang. Ah iya langsung nyana lulus. Dibere ku Gusti Allah pas seakan-akan hirup nyorangan di tengah-tengah kehidupan manusia nyana asa beda. Di tengah-tengah dunia nyana padahal sugih nyana boga tapi kuari geus misah tina dunia. Percis kos lauk nu aya di laut sanajan asin teu kabawa asin. Urang kuari hirup di dunia tapi teu kabawa ku dunia tawali. Kos kitu tah geus mah. Nah datang nyana ka guruna. Assalamualaikum dipeluk ku guruna. Geus coba kuari sia ibadah. Nu bener coba, zikir nu bener, coba salat nu bener. Mulai nyana salat Allahu akbar. Ngeunah, maca Quran ngeunah, maca sholawat, zikir makomo. Masyaallah horeng gangguanana mah dunia. Ini mentak urang ngaco bae ge salat ngaco bae dunia dan dunia. Komo urang nya keur mah dagang teu pati laku. Pamajikan marah bae. Datang ka dieu. Koprak geus beak 5 poe kamari ge. Waduh eta teh kumaha urang salat ngeunah-ngeunahna. Allahu akbar nu kadeuleu manyun pamajikan. Eta kan dunia jeung makhluk. Iraha deuk benerna urang. Nah iyalah begitu manehana lepas tina ulah ge lain ulah boga tapi ulah rindu. Ulah ge lain ulah boga tapi ulah patali. Boga urusan Allah tapi rindu urusan urang. Boga urusan Allah, teu boga urusan Allah tapi patali kana dunia urusan urang ikhtiarna. Nah iyalah ku urang disingrai-singraikeun. Nah lamun geus eueuh di jero hate ngeunah Allahu akbar ngeunah. Ngaji ngeunaheun, maca Quran ngeunaheun. Babacaan naon bae geun. Kadang-kadang maca kitab ge nu ku urang dianggap hese teh ternyata eueuh duniaana. Masyaallah. Nu kamari teu kaharti teh poe ieu leuwih teu kaharti. Jadi kaharti. Pokona loba hal-hal anu aneh kayak di diri urang. Urang teh di kamari mah ieu teu resep maca ieu kejadian resep. Kamari mah maca Quran teh sajus teh ngarasa angel kok ieu mah ngarasa cepet. Atau kok indah amat. Eta bukan perasaan urang sorangan. Nu kamari ieu kitab teu kaharti ku barang dibuka ku jadi kaharti. Ku sebab naon eueuh hijab nu ngahalangan teh dunia nafsu setan tah. Ieu nu mendak wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya wa tazaqu anfusuhum wa hum kafirun.
berusaha coba orang ulah ajib terhadap dunia, terhadap harta, terhadap anak. Mau diceritakeun mah ya, mau diceritakeun aya sabaraha ahli Allah nu teu ngurusan anak-anakna terbengkalai. Tapi nyanana mah jadi wali Allah, tapi diincu aya sababaraha wali Allah teu kudu diceritakeun, anak teu diurusan tapi kulantaran meureun tulisanana bakal aya nu jadi kiai, aya jadi kiai. Ngan bapak geus teu gurusan bae geus ka anak. Sieun ku ayat ieu wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Anak disabodokeun kumaha sia bae, aing bae Allah nu ngatur. Tuh, tapi kelantaran tulisanannya ada jadi kiai. Tulisanana si sudagar, jadi sudagar. Itu diurusan ku kolot. Aya nu diurusan, titah mondok, titah ieu tapi tetep bae jadi bajingan. Iya, kan ieu mah urusanana lain urusan pengurusan jeung lain pengurusan. Ulah ajib, ulah heran, ulah jadi tumpuan, ulah jadi kerinduan. Wala tujib ka amwaluhum. Urang mah kuari ngaji bae ge, ngaji nu ditengan dunia. Ka mana malam ieu? Ka anu jauh ge gede amplopna. Urusanana amwal kan, lain deuk dakwah. Tuh kan? Ieu pondok jadi bagus kieu ye. Diayasankeun. Maksudna naon? Lumayan administrasina gede. Kan? Lain deuk ka Allah, urang mah deuk kana dunia. Ceramah urusanana amwal. Nyieun pondok pesantren urusan amwal, nyieun majelis taklim amwal, nyieun organisasi amwal, sedengkeun ieu wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu wa yu'adzibahum. Kafir mah munafik mah nyana bertumpuan kana dunia, disiksa sebenarnya mah. Nyana tersiksa ku dunia emang henteu tersiksa lah. Bahagiana jeung bungahna mah sabaraha menit mun sarak menit mah sabaraha jam, tapi riweuhna pohara. Iya dunia kesakedeung deui coplok roh dalam keayaan kafir di dunia tersiksa ku duniana di akhirat dikulub abadal abidin naudzubillah min. Mudah-mudahan urang kabehan disalamatkeun ku Gusti Allah tina cinta dunia, tina terlalu cinta terhadap anak, sehingga urang disalamatkeun ku Gusti Allah dibere mantep keyakinan urang ka Gusti Allah. Maut mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillah.